Ku kieu wae nya jomblo hirup aing. Kunaon si awe marembung ka aing. Padahal aing ganteng kieu nya kos mamang aing, kos Mang Wardi. Aing mah mancing dicarekan ku Haji Edeng kamari tah gara-gara si Makbul nipu aing. Eta si Ocit pagawean. Aduh, Mak. Kunaon si Mak? Naon deui ku ngalamun bae. Atuh pan Ocit jomblo Mak, awe nu daekeun ka Ocit. Kunaon nu kadekan kumaha rek daekeun ka sia, beungeut tos kenal pot kitu. Bener Mak kan ganteng kieu mah kos mamang aing tamang Warday. Ganteng nahaona. Geus haja sia hayang kumaha? Aing bae ulah ngalamun bae kitu. Hayang minta doa Coba ku dieu Mak. kadinya. Mau omongan heula. Kunaon? Dengekeun. Haja sia hayang boga awe cara kumaha? Coba emak tanya. Anu geulis, nu montok, nu putih gitu dah. Kosaha eta? Moal aing anu daekeun ka maneh, mah. Gara-gara mata ngadoakeun Ocit kos daruak jadi kieu teh laku ka awewe. Makana ge ulah pamalas jadi anak mama. Haja hayang nu kumaha? Coba emak tanya awewena. Anu montok itu Mak. Kosaha eta? Pokona nu geulis deh nu montok itu nu geulis anu putih-putih kitu Mak. Tah anu huluna kita. Dengekeun ka emak. Amun nangan awewe mah ulah hayang nu geulis bae. Nu bagus imanna, nu bagus akhlakna. Ku emak ge dikenalkeun. Sekalian doakeun Mak supaya dikabulkeun Ocit ulah jomblo bae Mak. Makana ge sing bager ka emak, ulah ngalawan bae. Iksan nu ngalawan Mak. Ocit teh Kerja ngalawan. sing bener. Ai sia kunaon kerja teh? Ku teu betah bae. Opang Ocit gawe di jero gua enggeus, di jero bale enggeus, di lamari enggeus. Gawe naon? Mengerinyu. Tapak Mak, gitu Mak. Tapa sini jadi naon? Ya supaya jadi kaya gitu Mak. Ulah kitu mah. Aya saya gawe menang pagawean ngajaga kuburan sieun. Atuh hayang kumaha? Engke lah geus kumaha ke ditengan. Pokona Mak doakeun Ocit bae nya. Heeh, kumaha ditengankeun. Mak warna kaditenan nya leumpang. Ka mana deui? Kana kadinya Mak. Anu moal nya sepak mak Ocit heula ka ditu. Imu emang awewe Ocit. Atuh sepak maneh, Pan? Mak arek mandi heula. Ganting kieu aing tos mandi make sabun calingcing. Anu lewat unu nyamper ka aing ya. Nangguan nu nyamper aing heula nah. Aduh, aing sadron. Awas mah kita aing baes ya ah. Kawin lain. Awen kita boga jomblo wae aing ah. Ya, tenang ya. Aing loba ya awewe. Sawena. Si Iing, si Olive, Alia. Ih geulis tan ngaranna ieu tan montok tata. Aing kenalkeun dong. Heeh, engke isukeun we. Bener ya? Bener. Asana ka mana ngajakan aing lain? Rek neger, orang neger yuk. Ah yuk, emon. Kabus, yuk. Oke yuk. Ini sendala ya dibalik. Ketinggalan Dron, sendala. Salahan deh Dron, mah ya. Oh iya kan Dron. Emon Dron ah. Yuk. Kunaon Dron? Ini raga dai. Atuh nyeuleuna ke dengkulna atuh tulang geus cokot tuh. Raga banget. Dron, saya ngesalin. Enggeus. Sama emang bajuna? Aya di imah. Baju aing ulah dikeluarkeun kan eta mah baju kesayangan aing Liverpool FC. Daripada sia baju sia mah. Ambua Sero FC eta mah baju sia mah. Klub kesayangan aing sia ngahina amat ka aing. Jar teuing geus lah. Ya di mana mancingna? Di dieu. Ieu Haji Edeng ulah eta mah galak Jar sama teuing. jeung. Pan aja edeng emang aing. Oh, eta mamang sia. Bener ya, tanggung jawab sia aing mancing di dieu. Oke. Aing mancing Aing di dieu. ngalah urang heulan. Di mana? Di ditu. Ulah ilaila nya. Heeh. Aing sieun yo, aing galak jelemanan deh, aing menang lauk gede ieu. Pabeli kieu deh ah. Siapa tahu aing menang main jawab. Bang. Wah benang dah. Ada benang. Iya, ih guyane. Lumayan ya bisa dipepecakeun nah ieu mah. Urangna mana nya? Oh, poho aing ah. Apa pakai sepat bae nya sugan ditarik ieu. Rese amat.
kau menang. Kenapa cok Mang Wardi oge cenah mun mancing maka sepak sok menang lauk di janet. Galak amat nya. Itu kan bener. Ibaratnya Mang Wardi omongannya bener ya. Wah, tarik tak. Anu tadi ieu mah nya. Lok tadi empan aing. Menahan ya sabarin yang lauk. Tugan be lokan kareh gala daya jeungkeun. Saha tur mancing dempang aing deui wae. Emang ibu budak teh kapok-kapok mancing dempang aing. Heuy, teu saha sia mancingnya? Kasih badut, Pak Haji. Bohong sia. Beneran tadi cenah mau carekan. Awas bohong ku aing dibebejet sia. Pak Haji. Sia ku dibebaskeun ku aing sia. Masih baduna. Kamana ngalah urang tadi? Awas bohong nya. Beak sia ku aing sia. Aduh nya aya Haji Edeng deui aing, bisa-bisa aing dibebaskeun deui aing ya. Carekanannya galak gara-gara si Badrun ieu niku aing. Nya ieu lauk gede enak narik ieu. Drun. Badrun. Badrun. Duh, si Ocit dicarekan tak ku mamang aing keinggilan ah. Bang. Dok, dukut deh aing. Gede amat yuk. No, 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 no. Yo sebadrun aja pancing ke mana? Oh, tuh drone ah. Lebok tes sia, meleng wae si sia. Gara-gara sia. Gara sia tah. Aing jadi rasanya aing penting malam minggu nganjang deh. Aing menyadaya itu aing bau hanyir kieu mah. Aing kana naik. Cecak ka mana? Bodoh kayak mat ah sia ulah naik ka aing gara-gara sia aing barasa bau hanyir deh nganjang penting. Tangguhan atuh. Sama galak aing. Dah. Jebur deh. Ese ieu leutak tadi si Ocit mah angkeun leutak. Sial si Ocit. Perman letak di eng. Wah. Bah, sia. Mang Haji. Sia garupak badan pang aing sia. Mun sia pamawana sia Badrun sia buka Tah, bae teh si Badrun. sia. Sia mutu mah ngarok aing sia. Pasti tas si Badrun tah aing mah. Badrun baca sia. Bijak ka sia. Galak eta mah beuta. Sia biangna sia. Coba diuk hadinya. Mau omongan dua. Dua. Aduh, mak. Ah, Kenal pot gitu banget. emang mirip. Tuh seueur itu. Dua tuh. Emang ada. Ji dua tuh. Lon saya ngesalin. Enggeus. Ama emang baju sia. Aya di mah. Baru Tuh ngomong manehna. Dua tuh. Aduh aya Haji Edeng deui ieu. Ji dua tuh. Gede amat yuk.